Pemirsa, di sawah anu hejong yang peloh kieu di barungku angin sigana raos pisannya pami urang ayeuna mirengkeun contoh pupuh. Nah, aya dua contoh pupuh, nu kahiji pupuh sinom, nu kadua pupuh durma. Supados teu lami teuing, supados urang teu penasaran teuing kumaha pami urang langsung we kana contoh pupuhna. Mangga milujeng ngaregepkeun. Harta pada naryangan, harti pada nyararungsi, sabab dua nana guna, harti bisa mere bukti. Harta pon kitu deui bisa ngabul nu dimaksud, ngedunan sakahayang tapi harta gampang leungit. Munggu harti mangpaat dunia akhirat, harta pada nareangan, harti pada narambahan, harta harti sarua guna pada bisa mere bukti. Moal ngejat sanajan ukur satapak, geus dipastiku janji munta can laksana, numpes musuh sarakah henteu niat sejak balik najan palastra mati di medan jurit. Di mana si penjajah pada amarah marudah, manan kapok anggur gawok, najan dipoyok dirojok negeri sabuana, umumna ngabela nyempad rosa politik penjajah, tapi nu ngajajah tepasrah tesadrah terus meres ngahina ngarihna.